wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Baraya Salembur Pasawan Kabupaten Kuningan menyediakan komen bodoran Sunda di channel Baraya Salembur Pasawan. Jangan lupa ya, tonton, like, subscribe, dan komen. Ingat, Baraya Salembur berada di bawah naungan Kampung Pasundan Cisamaya, bimbingan Ibu Hidayah Trinopyasi. Baraya Salembur, oke. Usaha geus 2 tahun nganggur bae. Eder teuing pikiran budak beyakeun. Duh, inget ka Mang Onet tadi ududuk ieu teh. Kadang menang tina kekebul. Aduh, pusing. Biasa ngunjalan pare, teu ngunjalan pare. Meureun awak sering sek. Budak raribut bae. Aduh. Pusing. Kaget sih mantan jelas dari kudu namanya. Bah, Hmm, tadi saya itu iya, yang naon? yang motor, mobil, Terus, ini, naon deui age? Kareta. Kareta hayang. ini masih ada. Ieu bising, kumpulkeun. Ditinggi. Gampang duit mah. Ngajual jalma gede. Kalau mak itu hari ngomong. Sok hayang naon deui? Ini, lima, Terus, ini, kandang. pandang-pandang itu di kulon. Terus naon deui? Kumpulkeun buat kalian mikir. Oh, Deuh kasja, geus ulah loba tingkah hayang. Urang mah da hirup saki ayana kudu bersyukur. Ari jalma teh kudu loba bersyukur. Ulah sampe itu hayang ieu hayang. Wajar aya kahayang ieu kasja. Sakola bege geus mandeg mayong. bah, sebenarnya kayak kasih lagi bersyukur men. Yesus musraman geus dijungkelan salat 5 waktu. Emang ari abahku mah syukurna. Banyak sarua tah eta, urang teu meunang rezeki saeutik, ucapkeun alhamdulillah. Tah eta. Ari bersyukur mah lain tina masalah cenah ngerjakeun 5 waktu bae. Apa dari pangabutuh sotik pan dari kurang pangabutuh deh bah. Karena para kasjat teh lain. Memang karena eta, urang kudu loba bersyukur. Geus saya mah kieu doakeun bae. Mudah-mudahan si Abah kaharepna aya rezeki nya. Ditun bah. Rezeki Oh dit naon? nya geus duit naon bae. Oh naon? Padahal kayak kasjat teh panengna aya apa? Budak leutik mah teu kudu nyaho. Nu penting mah maneh jeujeuh sakola. Katil dulunya. Padahal ini tadi tenggus mandi, pakai skincare. Aneh gatel nemu. Jamu ini nggak, aneh beg. Kalian tadi, ini keburukan mana? Aing mau gararakeun. Lantaran aingnya aing kalau gararakeun geus lupa. Hanya harus sudah naon gitu. Ada tiri duduk. Kabujur-bujur aing mah. Oi, Asnati, nyari. Aing wudu ge. Sama, gara teman pada geus mandi, geus make skincarean. Asnati, ieu aing mah negara ratil kieu ieu awak. Padahal geus mandi, geus skincarean, tapi angger bae gara ratil kieu. Aja mah dieu gatilna teh. Ratil Supiti.
Aing mah mandi mah lain ku skincare lain ku naon. Aing mah make tapas. Abang mulai Bodoh aing malah. Dulu korurun sih aing teh. Ini gulung adalah lagi ku cewek. Nanya. Ya aing mah asli ieu mah. Nyane kunaha deui? Gara-gara tuh. Aing merek nyangan batu. Karek naha mana? Geugeul. Wah, eling kena. Lalecet ya lalecet kena. Enggeus, lalecet enggeus. Bari rembuku diomong moyodok na bujur teh. Aduh, aing mah. Bari digaran mah ngeunah tapi ya ieu obatna naon? Isin atuh mah nyaun parawan sa gemblengna gegerobek kieu. Adanya ada perawan kana subiti. Kumaha teh nyaho ngana perawan kana teh suka mah. Kumaha gitu penggerak jadi tunggu aing. Kitu. Ayo udah aing kana. Gitu taruh gaso. Aduh kurang kalur satik. Aduh. Turun. Aing penggarokeun. Kan ada tarik make kuku maung bonaon aing meula. Enak banget obatna ya Allah. Duh, nyana erek. Ayeuna tuh. Aing mah embung eta na mambung geuleuh. Enggak tuh lah ieu. Kabayang becek. Aing mah boga pada batu duh aing mudu. Dina kumaha? Obat ieu. Nang obat ieu teh nana. Obat naon? Dukun. Kaeling dukun. Aing teh hayang teh dukun geus sajam. Oke aya. Abah Dede. Di mana eta teh di mana? Di kampung kita mah ya geuning. Campurkeun ayo. Anya na teh nya anak lagi kasep nemen. Saha anakna teh? Si Kaga geura di sini dia boga kasih kasep. Aing hayo waras ieu anakna. Enggak salah aing mah ngagawean nyane aing bae borurung asli borurung. Kalau ada hayang ngajebur ka dia aing mah cek supiti. Kita tadi we hayang ngajebur ka dieu. Kabayang digurumut ku lauk meureun. Aing udang-udang talaina tambah cak. Kanyen. Cuma monyetnya gegerobek ieu. Nyane bae. Aing mah mau disebut tiga monyet teh aing mah jelema. Ya kan gegerobek ini monyet. Ya umur tua tah. Nyane mandah nari gitu mah. Awat. Cek ingat mah onet aing mah. Emang onet mah monyet coba aja mah ganteng nemen baru kan Rasa jaga terlalu. Lu mau onet. Ya kumaha gara teu kieu. Nya mah tadi garan ka Mang On. Atuh kaeleng. Ulahnya. Ulah mah tadi sliding ku pamajikanna sugan mah. Oh, gitu ka majikan anak. Astagfirullahaladzim. Sampai meureun kelat ku sareuni teh. Sareuni nu kumaha? Pan ngadengna teh mih nyane keur basa reuneuh teh. Nyiram pan nyiramna teh ngagabres sareuni si gambe. Tapi eta nganuin kok kulit bae kieu kos monyet. Tanya kami nyane mah beuki. Anu mana bisa gadul gitu toh? No teuing. Coklat kilo jeung udah segede-gede gede-gede peureup. Bukan masalah dibersihan imah mana loba hirudan teh. Bersihan. Kalau tidak betah. Hilena kali dek emang. Sagedena. Aing mah geus gara-gara hayu udah. Aing mah teu kuat ya. Aing. Ah. Baheula nyiksa aing bae nya neh. Kan dieu kan di Jangan jalan. sandi bae na basana mah ka dieu. Anu du batur mah ka dieu imah abah dede teh. Jadi ngomong heula aing mah bisa. Sebenarnya siapa gawe naonnya? Aing mikir. Dia menang duit gede ya lamun siapa gawe na bener mah. Aing beli motor aing teh, beli mobil, beli imah. Pokona mah kabeli kabeh pokona mah. Kamu lagi gaduh lah. Tuh. Ini gaduh. Geuat jorok lagi hayu naon obatna Sana ayo mah jorok. Nanti dina eta ih. Ayo mah. Duh,
Aya ini kasja yeuh teh anak abah Dede. Oh, anak abah Dede nu. Heeh. Dukun lepus. Lepus. Iya, anakna abah Dede nu tadi diceritakeun ku. Iya, urangnya anaknya. Ayo, ayo tuh siapa saya? Tuh, lepus, kebul. Rek narima duit meureun teh nya kasanya aing teh nya. Ya, turungan aing. Enggak, lain mukrim. Atuh pisan itu dulu. Abi nyeri cangkeng. Ini malah baku tuh meureunna sih. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Sampurasun. Punya sih. Ya aya punduk merinding kumaha kitu. Ya, geng, jabatan dah. Aya bulu punduk kandel ya. Iya, kan, Bulu kan. yang kagabeh. Nya nih cepetnya nih gegel. Oke, lah ibu jur aing dah. Ya ayo. Ini dia. Mau diterik bapak. Wah, Kamu kini ngorong ambang sih. Nah, udah makin keras ya. Makanya ada jelek lain. Ini malah lain. Ini aya naon raribut teh datang kali teh aya naon. Mulai masih mulai bang. Kamu naon ini tegaro naon. Mulai tegaro. Embe. Baik. Mana nak? Embe. Aya naon? Aya naon? Aing mana kaburan duit ya? Sieun aing aya naon? Narkobatan. Aing mah belum tentu waras kalau kasieun aing sih. Pokoknya aneh. Bekina beuna geuningan nyorana embe. Kunci. Kunci. Astagfirullah, Eli. Ngomong gede. Ayo naon, embe yang baik. Aya naon? Aya naon mana? Udah naon di. Hoi. Aing mah kaget lah, lu kaget ah. Susu embe. Aing mana pe? Itu bener aing mah kaburan. Cina jobatan. Aing mah banyak gitu. Ibang seadap nak kieu. Rek nanti jelema. Ieu ngaran ieu jelema mah wayang betitik hutan gitu mah. Nur nu banyak teh buta. Lain jelema. Kalau gitu lalata ya yang warna. Hoi. Capek, Bah. Aya naon. Sok aya naon. Ini, Bah. Ngomong gitu. Sok. Sama dah. Pae. Wabah, Budug. Naon anu budug? Bujur, budug. Kajero-jero bang. Nonggeng. Kajero-jero. Nah, atuh. Kena ditewak Kitu polisi. isin si abah mah kitu. Baru bujuran budug. Ya maksudnya teh bayi teh kelat naonnya misalnya awak pada 5 bersih kami teh. Oh, Gus mandi gas saking keran lagi gitu teh. Nu mahal emas glow Wing ngomong seperti. Ku tapas campur sabun colek gosok sih kamu ning keur mandi. Teu ledek. Angger kumaha. Sok atuh ayeuna kasja. Eta na penyakit naon? Teu ngarti. Penyakit naon cenah? Kayak awak geus di Ya. balsem angger. Ari pasien kudu pogo. Penyakit jeung naonana, penyakit naon arana anu karasa. Nyabu buduk. Bodog, dua budug cenah. Budug. Heeh. Dua nana. Bah. Supiti kawit di mana?
Ite Di cicing. pada larang. Cicing di pada larang, lahir nama di Amerika ite. Lahir di Amerika. Di Jerman. Jejeran mandi rancang eta teh Bang. Tuh. Oh. Nu hijina Iya sa. nanti woi maka ciri rangda lawas. Ini nana sih bah. Nyaho rangda lawas. Garateul kabehna. Lain eta nanu gana ngomong jatuh lah. Baru lain eta labu kaar tuh. Jadi maksudnya ka dia naon? Atau minta ubah apa? Main apa ngobarkeun? Hampura. Aduh, sia. Gede pisan, buduk deui nama. Pangobarankeun cenah. Aduh. Ma telusina. Geus enak ieu bae. Panglengankeun simut. Iki bah. Rumit Pak. Aduh. Ya. Benang sih, rengit. Haram jana. Haram jadah. Anak Pae sia, pae. pae. Mah hirup, hirup. Jadi Dia tadi reungit. Ada gede geuning. Ya, gitu lihat tadi. dari sana kumaha. Dina Wah, asam-asam gitu. asam-asam pahit. Sok coba sate beugit dina. Nang biasa bukan. Turunan buta ibu turunan Sukiti. Sukiti. Kok mau garangan jadi kan ya. Bawa mah kedeng di urang teureui budut. Kita tinggal tangguang nabah. Dia piranhannya. Sok kakek non ya. Enggak, jangan ngomongin kayak obat nungguan obat itu tadi kan. Mau obatan naon bah? Pangneankeun simut. Imut. Dua hiji rada gede nu hiji leutik. Nah, simut eta digarang. Nah, digarang ditiir nyaho ditiir. Kumaha dikeun lah. Di siga sate ditusuk, dibeulem. Bareng. Terus kena dibebek, maka jadi areng. Usap-usapun kan budugna. Waras. Waras. Mana yang sebenarnya jeung ini? Ada beku deh. Jadul jadul eta mah resepna jadul. Mot. Mot. Kemana? Aduh, jangan yang anak tuh kerjaan tuh berat. Mot. Sukiti, remote lagi eueuh enggan remote. Oh ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Baraya Salembur Pasawan Kabupaten Kuningan menyediakan konten bodoran Sunda di YouTube channel Baraya Salembur Pasawan. Jangan lupa ya, tonton, like, subscribe, dan komen. Ingat, Baraya Salembur berada di bawah naungan Kampung Pasundan Cisamaya, bimbingan Ibu Hajah Ida Trinoviasi. Baraya Salembur, oke.